Sakarara kieu urang ka pasir Kaliki yuk. Aman, nah itu palu tanya. Aya lo. Sarneng. Di dinya jo ngajakan teh ajeng manggihan salak lalaki segala. Sanu manggihan lalaki. Urang marek ngajak ka pasir Kaliki. Oh, kemang ada Kipli gitu. Kerulin ka Bandung. Peuce jelaskeun nih. Ya, sarneng. Astagfirullah. Teh ajeng teh geus boga salaki ya. Geus boga salaki teh ajeng teh. Tinggal menyakiti urang palalaur gitu. Dinya sodor yo. Lain udah rek ngajak ke pasir Kaliki. Tong ka babawa teteh si sarneng mendaki teh sok mawa ieu geuningan mawa teh baleg. Kumaha itu atuh? Pasir Kaliki, pasir Kaliki. Ya, dengekeun. Si Obi teh geus boga salaki nya. Si Obi ajeng ya malain Obi ai maneh. Si Obi teh Sia mah jiga hayang aing teh renteng atuh keur panas poe kieu. Nah, dinya rek naik ka anteng jeung naik we atuh nah. Astaga. Moal ngulah-ngulah ya. Gusti aduh, teh ieu teh kakara lebaran urang teh embung ambak-ambakan teh sabenerna mah. Sekira jeung teh bisa ambak-ambak rek ka pasir Kaliki, jalan-jalan nyari makanan. Tuh, teh. Teteh ulah kababawa ku si Sarneng teh. Si Sarneng mau sok mawa teh bener. Mending geus teh lah anu geus puguh jeung si Obi. Tong nengan lalaki sagala. Nengan anu leuwih. Ayeuna ulah pedah salaki keur eueuhan duit usahana leutik. Jol hayang nengan lalaki sagala. Wah si goblok. Rumah Pasir Kaliki, sia teh pasir Kaliki kita tadinya piomongeun ah. Heeh. Urang ge apa di dinya teh. Salaki keur leutik jol usahana jol nengan di lalaki lain. Sia mah ngadon dakwah batur mah ngajak ka pasir Kaliki teu neuleuh ieu teh sakitu panasna. Oh. Teu neuleuh untuk aing teh geus dipager teh mah teu nyerenteng ka maneh teh. Pantesan sih itu teh lega sawahnya hayang kasih itu teh. Kurang ka hati ke cara nama kieu nama bener. Daripada abi galaksi asa jangan. Di dinya mah ya. Heuh kumaha maneh we tah ngomong jeung ieu sorangan. Ngomong jeung ieu lalaki sorangan. Ieu. Besar penerimakeun sia kayan salaki teh. Ajeng sarua anu paling bejakeun ka Obi ge. Astagfirullahaladzim. Jadi terhurung-hurung sepeda teh. Mah nginjem si udah mau sepeda tadi. Aya jelemana di dieu. Oi. Astagfirullahaladzim. Naon? Ngadenge atuh da nambut sepeda. Ai dinya jog nitah urang dadah. Emang dinya rek ka mana? Astagfirullah. Nambut sepeda. Heeh, naon? Jol nitah dadah sagala rek ka mana dinya? Rek init. Heeh, rek init nginjem sepeda, Rek init jauh. Sepeda nginjem ieu sepeda. Oh nya dadah atuh. Astagfirullahaladzim. Ieu lain ieu. Ieu nginjem ieu sepeda lain dadah lain. Nya urang depan geus tadi dadah. Jiga tuh gara init rek di dadah. Ieu sepeda nginjem. Cici urang keur ngabersihan sepeda. Nyang nginjem. Ieu pan geus tadi teh dadah gitu. Lain dadah lain nginjem sepeda nginjem. Nya tuh. Depan kieu tuh geus. Ih, urang nginjem ieu sepeda nginjem urang nginjem nambut. Pan geus tadi dadah tuh geus. Ku aing bawa gara sepedana asyik. Sareng eta keur dibersihan dinya teh. Nginjem. Eta keur dibersihan. Astagfirullah. Nginjem ieu sepeda nginjem lila. Nya pan geus tadi dadah. Jika tuh eta deukeut sepedana keur dibersihan. Urang nginjem sepeda maneh lain dadah sia mah. Jeung hese di sepeda teh butut. Cicing keur dibersihan. Nginjem sepeda ieu. Keur dibersihan. Mama tot baju urang nginjem sepeda maneh ieu. Tadi teh dadahan segala. Ieu tak ieu sepeda nambut abi. Iya, sepeda keur dibersihan. Aduh. Nginjem sepeda urang deui. Nah jeung dibetot. Urang nginjem sepeda sakudung sia di kumaha teuing ka aing teh sepeda sepeda butut sia teh. Nih kacida ka aing teh. Keur dibersihan dinya teh. Kira jiga init mah geus urang teh dadah tadi. Aing mah nginjem sepeda lain erek dadah ka maneh. Aing mah kepakan teh sepeda butut sia teh. Lain ai dunungan kamarana ieu teh ni sarada pikir panggih teh ku aing gawe sia. Astagfirullahaladzim, di yang halangan wae. Dunungan Urang baraga wae. Dunungan. Naon? Dunungan ka mana dunungan? Moal urang minum ka gunung tanya keur nyeun gunung terus tinggal di alusnya. Astagfirullah keur mah aing mah ka pegun teh. Aing deui heueuh kamari eleh PK ku si Arif Mustika. Oh, dinya nyari mastaka.
Ubaran atuh paramek ya obat warung ge atuh cobaan we sugan cager. Lain teu butuh paramek teu. Nyeri berwek di nya teh. Astagfirullahaladzim ya ilahi ini kasuratan. Pantesan barunya geus uget-ugetan tadi teuing nepi ka nyeri berwek gitu. Nah di dinya otak teh mending ngeres-ngeres teuing atuh. Naon jeung hayang pinang. Hah? Ngeres-ngeres teuing ya otak kacida. Karena ge lamun nyeri berwek ulah diubaran ku Aida ye dengekeun. Aida mah paragi cimol geuningan paragi basareng meureun tuh jejeretean mah di dinya ubaran ku Aida anjir. Nya saha nu nyari berwek barerek di ubaran ku Aida meureun teu aing kasurupan mah para raco di dinya mah. Untuk kikieuan mah nya ngaco. Nya heuh atuh ye lamun lain lembaran ku aing geus galendo maneh uleug ku aing. Iya. Ubarna mending ku ieu we atuh ku salap ku naon we. Tong ku Aida dinya sakararane geura cing. Paingan atuh panas. Geus ah lieur aing di lieur beuki lieur. Kamari LFPK kuarik mustika kalah kita dahar parah. Heeh, mana teh minum obat nyeri mastaka mah Sarneng. Paingan leuwih panas ieu aing mah. Sarneng. Mina izin mah izin nya. Ninggalan naon bi teu? Naon teh nama tukang surabi mah canda dagang lami keneh. Lebaran keneh nama canda dagang tukang surabi mah. Aobi ningalian Aobi teu? Tak aya da teh da moal dagang weh kieu mah tukang surabi mah. Sana nyakeun surabi. Aobi tadi teh cenah reka itu ningalian teu? Teu tinggal tukang surabi dagang keneh. Moal ieu. Gusti Agung teu si udeg teu ieu kunaon nya kat ngalang sakieu nya. Nyakeun surabi ayeuna weh kieu. Surabi. Tarutup keneh moal dagang mah rudik tukang surabina ge. Sahan nanyakeun surabi Aobi. Woi, mana wae atuh? Ngal Aidin hampura urangnya sok loba dosa. Nah, udah orang mana udah jauh-jauh liburan ke Singapura. Udah mau ke Panganaran ke Sabtu. Cong edi pangit. Lain hampura sok loba dosa. Lain ka Singapura hampura. Urang menek liburan oke ke Panganaran mau ke Singapura jauh-jauh. Mana lieur Senin gawe bae. Heuh bae sok we ka Pangandaran ge hampura ieu mah. Lieur